paragi naon ari batu Ari mabet batu. edan batu paragi mabet bisi ibu kababet keur liwat atawa kenteng bocor si ieu lamun bangunan hayang kokoh kaluhurna handapna kudu dipasang naon Base batu. batu teh naon nyaeta batu dikombinasikeun jeung adukan disebutna Pondasi. nah atuh keur mabet jalan hayang teas hayang alus hayang kokoh kuat ditincak ku toronton ku beus anu beratna puluhan ton naon anu jadi media pertama ditanam kana taneuh batu segede-gede hulu geus batu segede hulu diampar deui ku batu segede pereup disebutna barang Kirikil. aing barang kaos eta kerikil geus batu segede pereup diampar deui ku batu anu segede-gede inung leungeun disebut batu koral geus batu koral diampalkeun tuluy batu sekrining batu giling anu lemes diaduk jeung semen disebutna jalan cor lamun eta batu lemes diadukna jeung aspal disebutna jalan hot mix. kaharti eta mah mabet cicing jadi urang teh supaya nyaho mangpaatna batu larasebo kadua makhluk ciptaan Allah teh disebutna jismun nam non ari jismun nam teh kasep makhluk ciptaan Allah anu sok hirup sok ngegedean sok ngahurasan tapi tara punuh pinah didinya we cicingna naon Tangkal. Benar ibu geus ka mana-mana tah pikiran tapi osok nu kasep hirup osok ngagedean sok ngaheurasan wayah kumaha subuh aduh parah ieu jadi si Ujang mah sare sorangan hudang duaan jadi ulah piktor lamun keur ngaji mah kudu fokus bener tuh tatangkalan diantarna contohna tangkal kalapa heueuh hirup tangkal kalapa dina penek jadi jangkung cirining hirup osok ngagedean tangkalna dina sagede leungeun nyata jadi sagede gajah galon gede-gede ting sagede gajah di mana tangkal kalapa sagede gajah iya masuk ngeruksak dalil eta tangkal kalapa sok ngaheurasan nya heueuh pangna bisa ditaekan ge heuras ari bapak-bapak mah lain ditaekan ngaheurasan di mana geus heuras kakarek naik tuluykeun ibu ari tangkal kalapa sok punuh pinah tara teu kabayang lamun tangkal kalapa pipir imah tengah peuting pinah ka tengah imah riweuh moal suhunan rujad keramik bararejad heueuh jeung riweuh we aya eueuh tangkal kalapa nu pinah ka imah teu aya nu geus jadi bahan mah sok damal meunang jeung uing mah katilu makhluk ciptaan Allah nomor katilu disebutna teh hayawan ari hayawan teh sok direken hewan mana hewan teh kasep makhluk hidup ciptaan Allah nu sok gadag gidig sok gerak sok lelempangan sok dahar sok nginum sok sare sok disada sok nyorak diantarana manusia jeung domba manusia sok lelempangan domba sok gadag gidig domba sok barang dahar jelema sok barang tua domba osok nyora jelema sok disada kumari sora domba domba galau teman
Kade sora doma teh aya 3, doma jalu, doma bikang, doma anakna. Doma jalu kumaha ibu? Be. Lamun doma bikang keur nyiram. Kapan sabal nu nyiram malahin? Lamun doma anakna punten. Da kuring maki kituan ge punten jadi duit. Sok maneh. Sok doma jalu kumaha? Be. Nyerep saeutik euy. Doma bikang keur nyiram. Aduh, eta mah doma bikang kaheumpikan. Ari doma anakna kasep. Seuri ieu mah. Punten. Ibu punten. Geuning lamun sora doma dipetakeun ku manusia bari teu bener teh seungseurikeun. Leres teu? Leres? Tapi loba laku lampah doma dipigawe ku manusia, bener? Bener teu? Bener. Ari doma sok salat tara. Tara. Doma sok ngaji tara. Tara. Doma sok puasa tara. Tara. Aya jelema nu tara salat. Loba. Kitu we ngaji mah. Aya cenah ayeuna jelema nu tara ngaji. Ceur. Aya jelema anu bulan Ramadan tara puasa. Loba. Loba batur puasa manehna jajan sama. Samangka. Aya cenah jelema nu sok kawin siga doma. Aya. Ari ka doma mah kawin, lamun ka jelema mah nikah. Bener teu? Nah naon bedana kawin jeung nikah? Ari kawin mah diteken make urat. Ari nikah mah diteken make surat. Sesuai administrasi. Heueuh. Mohon. Bade ka saha nikah? Bade ka istri atuh. Nya heueuh, manya LGBT atuh. Bade ka istri dah sanes kana botol Sprite-nya. Teruskeun. Mana sisi pembeda manusia jeung domba tepi ka manusia lamun mulia darajatna bisa ngeleuwihan malaikat, tapi lamun manusia geus hina bakal hina leuwih ti sato. Ulaika kal an'am balhum adallu. Lamun jalma geus hina bakal hina leuwih ti sato. Naudzubillah. Sisi pembeda nanyata al insan hayawanun natiqatun. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Allah nu dibere pola pikir ku Gusti Allah. Teknisison punten efekna sareng ehona ditutup we Kang punten. Nu dibere pola pikir ku saha? Ku Allah. Ku Gusti Allah. Naon sababna manusia dibere pola pikir ku Allah? Sabab Allah nyiptakeun manusia beda jeung target nyiptakeun domba. Manusia diciptakeun ku Allah targetna sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdon wa ma'nan. Teu sapati-pati kami nyiptakeun golongan jin jeung manusia saur Allah illa liya'budun angin sena aribadah. Sena naon cenah? Aribadah. Ari ibadah teh kudu dibarengan jeung ibadah kudu dibarengan jeung naon? Jeung ilmu. Jeung ilmu. Sok aya atuh anu ibadah salat dibarengan jeung duit. Ujang lamun salat sok dibarengan jeung duit tara. Oh berarti salatna sok sitaranyang. Ari baju dibelina ku naon? Duit. Nah atuh make ngahilangkeun duit. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia nu beramal tanpa ilmuna maka amalna ditolak moal ditarima ku Gusti Allah. Jadi ilmu teh kacida pisan penting.
Al ilmu lijamun li sahibiha, ilmu laksana kendali bagaikan setir, dina mobil bagaikan setang, dina motor. Ibu mobil Toyota Camry kurang leuwih hargana 700 juta misalkan. Jok nampuk, suspensi na enak, audio na wah mantap pokokna mah. Nikmat lamun ditumpahkan teh nya. Ibu haroyong numpak mobil mewah hoyong? Hoyong. Isukan diajak ku kuring daek. Tapi eueuh setiran mobilna. Ibu rek ka pasar, ojek online eueuh, ojek biasa eueuh, salaki can datang, motor eueuh, budak can datang, mangkaning rusuh aya perlu. Torojol teh nu kasep mawa motor Ninja Kawasaki 4 tak 600 cc knalpot nang megapun. Mantap. Rong 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 rong. Sora naon eta? Motor. Sora kuring. Karena bibir aing ngarekan knalpot sia. Menya aya motor Ninja hanyat ka panggung. Gagah motor nama Ocu, daek dibonceng na motor Ninja ka pasar. Daek na. Nah motorna setangan. Oh itu. Batur geus eureun seuri paneut. Oh jaringan lemot. Ngandung harti mobil mewah jeung motor gagah teh ibarat manusia. Lamun dilalaki gagah sembada siga Gatot Kaca, kasep siga Arjuna. Di istri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina, rambutnya ikal mayang, kulitnya kuning langsat. Kalau kita tatap wajahnya terbelalak terpesona mata kita melihat cantiknya si dia. Tapi nu gelis teh ilmuwan, terutama ilmu ibadah. Kira-kira salamet mal hidup dunia akhiratna. Moal punten. Paingan cuk deui sumpang nu geulis loba nu ringsek loba nu geulis. Na kumaha anu ringsek bari geulis rupana ngan jauh tina ilmu teu boga ilmu ibadah. Pikeun menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Hirupna bakal cilaka, tumuh direbut catang dirumpak moal bisa ngabedakeun mana hak mana batil, mana halal mana haram. Anu akhirna hirupna kadungsang-dungsang, lolobana jadi salah gaul. Bener? Bener. Batur sare tengah peuting ngeugepan ku guling ieu mah kalakah gadag gidig, tengah peuting bagi bari make calana, nengah ping-ping bari ngadadagangkeun awakna. Bararade ieu bararade. Lu kitu teh ibu di Bogor sok disebutna we bangor, di Bogor mah sok disebutna teh dongdot. Naon ari dongdot? Bisa digendong, bisa disedot. Di Sukabumi oe Bangor sok disebutna sengsel. Di Jakarta mah PSK pekerja seks komersial. Lamun di Cianjur Puncak Cipanas oe Bangor sok disebutna jablay. Apa jablay? Apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Geuning kasep oge saja jablay itu. Meni apal eta ka jablay bawa langanan. Aduh. Nu kumaha cenah jablay teh ibu sok dipuisikeun ku pemuda. Duhai jablay, pinggulmu emang bohai, tubuhmu indah semampai, sekali ngagupai banyak laki-laki yang terbuai bahkan ngelai tepi ka ngacai. Tapi sayang kau hanya seorang jablay, martabatmu tak jauh hina daripada lalai, tak jauh bejat daripada tupai. Karena apa? Kehormatanmu kau jual seperti somai, bari mapai palai. Naogo itu salah satu contoh awet geris tapi ilmuwan, terutama ilmu ibadah.
pemuda carita gaul buuk di konengan. Sok aya di dia pemuda buukna di konengan. Kun bae daekeun salat jeung ngaji mah alhamdulillah. Nah, namun aya pemuda buukna di konengan salat tara ngaji tara batur berjamaah kalakah ngabimbangkeun lalaguan gigitaran. Kos nu ngalagu ari lagam kasidah ari lagu lain. Pan lagu qasidah lagam qasidah masinkron nyambungeuna. Ya Rabbi barik, ya Rabbi barik, ya Rabbi. Seta mah lain. Borok sukuna arateuh. Gitaran ku baturna teh tigigir karoreng. Punten. Lamun aya pemuda siga kitu buukna di konengan ngaji tara salat tara batur berjamaah ngabimbangkeun komo bari ngamusuhan ka kiai ka ustad ka ajengan ka santri mah komo bari ngedarkeun narkoba karuksak akhlak mudi muda bangsa tong kapalang di mana buukna geus koneng tamahan ku ibu make lajak jeung salam kuluk huluna lumayan ke namah-namah daging rajaban kos nu irung ditini pan urang barat mah gaya ditik teh bu naon sababna irung mancung awak jangkung kulit bule ditini ku emas putih matching di Cianjur tatangga nurutan awak penek pecekrek kulit hidung irung demes ditinik nah ku batu kacrik. Astagfirullah persis muning diteno pan urang barat mah gaya anu dipake na motor teh Harley Davidson mantap tataga mah lain ece gini teh ka jalan raya bereget motor paragi ngarit sepakborna geus leso lampu rem geus eueuhan lampu sen potong sabelah sok TKSPBU rek ngisi bensin ditanya ku karyawan jang rek pertalit rek pertama Pertamina mang cek pagawe pom Arisya rupa gaul tapi buta huruf bodoh ilmuwan emang mah apaleun cenah kungaran mah meuning kurupa we rek nu biru rek nu hejo oh pertalit jang pinolnya sanes abi mah ti Cibolang goblok amit-amit Gusti Nu Agung nu gilanya ieu mah soleh saha nami kaset imam hah oh sugan teh imam di mah aing leuwah aing geser can di dahar Imam naon S Arifin Imam Maulana Yusuf ih gaya Imam Maulana Yusuf alhamdulillah palingan kaset aya nabi aya nabi Yusuf alhamdulillah tos sabaraha hiji mantan teka itu tacan oh tacan aduh lebar neng oi cita-cita hoyong jadi naon kaset hoyong teu jadi jelema ari ayeuna naon atuh ditanya teh walau kana rijlaika fil ard jadikan cita-citamu setinggi langit walau dua kaki ada di atas bumi sing luhur cita-cita masa luhur langitnya ujang ngadawung pabogorang di tengah lapang rek ka langit aya helikopter liwat cita-citakeun ku urangnya sugan we laksana amin ya budak yang jadi helikopter ya jol amin wae atuh kos kamari kuring umroh menjelang Ramadan jeung tatangga buta huruf teu apal bahasa Arab ari keur tawaf nyiku ka urang Arab nyarekan urang Arab teh ecuk cek urang Arab antakal bagar amin ku aing disiku sabelah dik aya ngerakeun jol amin wae da kumaha kitu maneh nyaho teu hartina naon antakal bakor hartina maneh siga sapi oh hanas diaminan cenah ku aing kade naon Pak
Mangga. Jangan aja. Cik, asa kena yuk. Oh, nah jadi titah turun urang itu. Oh jadi pada teraskeun ujang. Aku minta ka itu. Mung. Ayo ka itu. Nah, kita ka harti amplop can katarima kudu geus ka itu. Oke, teknisi nuju ngalaroskeun heula. Cabut Kang kapalna. Tah, tos jembling deui. Alhamdulillah. Teruskeun Ibu, teruskeun. Da eta urang ditah ka itu wae. Tenang Jang. Hoyong menang nilai plus di Rasulullah. Ayo. Cicing tu manina sing betah di panggungnya. Tika subuh awas. Yo nyawe. Alhamdulillah. Aduh, menyawa aing rek dikieu-kieu mah naik cenah. Ulah salah di lain-lain ge teh bintang tamu kita pada malam ini. Tepuk tangan atuh. Muni buka eta irung di eprakan kos Japati ge. Tenang. Entong budak hideuk wae amin atuh kitu. Teruskeun. Alhamdulillah. Jadi ilmu teh penting. Hiji akal. Kedua, di mana-mana jalma anu ayeuna ilmuna akalna teu dipake neangan ilmu bakal empangih jeung wiwirang di kolong catangnya badagnya panjang. Wiwirang di kolong catangnya badagnya ada. Badagnya badag jadi pasagi atuh meureun. Nya badagnya panjang contonan nini incuna rek gawe kajar kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka mana? Rek gawe nih kajar kata. Kapan ngaraseuri atuh? Yo, ku nini diduakeun. Mane gawe di Jakarta sing menang rezeki anu gede tur barokah. Amin. Ngantong poho di mana balik gawe nini pangmelikeun oleh-oleh. Hayang naon? Tong utara ruas nini mah eta we keur rupae. Naon? Samping. Samping naon? Samping cap sen. Oh siap. Laksanakan. Gancangna carita eta pemuda kami من أباوى على روحي ينكسر قلبي على